Kakang Semar iya nu kadangu meureun ku Kakang Semar si cepot gede bohong naon agan apan sidik kaula teh anak raja manya moe pare dengekeun belagung satemanya anak raja moe pare kebina-bina teuing denge ku siapa nya anak raja moe pare anak raja na ogoan nama tak luntur wibawa lamun anak raja moe pare da moal malahan alus anak raja moe pare kayung yun ari sanguna beuki aya moe emung lain emung kaula teh pan aya pagawe keur naon aing muruhkeun pagawe aing ku aing deui mah baik kali-kali mah teu ngabantuan pagawe mengarasakeun kumaha kapoe teh panas dahar na ngapoe sangu edi teh moe pare mung dimasalakeun lama matak luntur wibawa geura moe pare sok bawa pare na ayeuna dipoe ku aing agan atos dilawan wae atuh agan teu ngeunah majarkeun aing anak raja ogoan pajar males aing kabina-bina teuing sok mempeng di dieu teh nganu boga pare ku aing dipoe kabeh nyaho daina mah hujan kan kumaha moena tuh berarti ulah teh geus agan atos agan teu ngeunah aing sebut males ku maneh cepot bisa majarkeun aing sieun merang ku pare henteu aing agan atos agas atos sia deuk kumaha goblok teh ayo we dibahas dunungan jadi keur teh lain nganuhunkeun sakadunungan dibantuan teh nya da abdi mah ngabahas moe pare jijik gede jadi amek teh si lain ngomongna ka mana wae ai dunungan teh keur ngabelan si lain teu menjah pura kan gandeng sia bawa pare itu sakarung usia